Bismillahirrahmanirrahim. Wayajtanibu jeung nebihan. Wayajtanibu jeung nebihan ujuban kalawan wajib saha qadil hajati jalmi anu nyumponan hajat saha qadil hajati jalmi nu nyumponan hajat anu kaampangan atanapi anu kaabotan. Kudu nebihan istiqbalal kiblati kana mayun kiblat. Istiqbalal kiblati kana mayun arah kiblat. Lamun nuju kahampangan atanapi tekenging mayun ka kiblat. Al-ana dina poe ayeuna. Kiblat poe ayeuna. Al-ana dina poe ayeuna wahya jeung ari itu kiblat. Wahya jeung ari itu kiblat al-Ka'bah tu eta Ka'bah. Sanes kiblat kapungkur mah Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa Palestina. Kiblat ayeuna mah nyaeta Ka'bah. Jadi kapungkur kantos Nabi oge salat teh mayuna ka wetan ka Baitul Maqdis. Saatos turun ayat pawali wajhaka syatrul Masjidil Haram ngalih ayeuna kiblatna ketika salat duhur ngagiclek ngagiler ayeuna ka Mekah ka Ka'bah sabab kaditu mah sarua ujung umat Yahudi Nasrani yang harupna kaditu ka Baitul Maqdis. Wastid baroha yang hareup tekenging wastid baroha jeung kana nukangan itu kiblat. Wastid baroha jeung kana nukangan mangkeran itu kiblat teu meunang oge nukangan kiblat. Nongengan kiblat teu meunang yang hareupan kiblat teu. Pisohroi dina sampalan. Pisohroi dina samparan. Ai sampalan teh ruang terbuka. Pisohro itu adalah lapangan terbuka. Ehna dina anu terbuka di walungan, ta contohna terbuka teu aya pipiningan, itu sampalan disebatna. Nah itu teu meunang mayun ka kiblat, teu meunang nukangan kiblat. Ai di WC mah da kahalangan ieu. Teu jadi masalah ngan saena mah tekenging tetep. Ilam yakun lamun teu bukti. Ari Rofik mana? Ilam yakun lamun teu bukti bainahu eta tetep antara itu qadi. Ilam yakun lamun teu bukti bainahu eta tetep antara qadil hajat jamanu kiih atanapi nu wa bainal kiblati jeung antara kiblat. Wa bainal kiblati jeung antara kiblat naon satirun hahalang. Naon satirun hahalang. Lamun hahalang teu meunang mayun ka kiblat atanapi nukangan kiblatnya cara di walungan modalna. Tapi lamun modal di WC mah teu naon mayun ka kiblat jeung nukangan kiblat oge da aya hahalang tembok teh di WC mah kumu alit WC-na. Aokana atawa bukti itu satir. Aokana atawa bukti itu satir tapi walam yablug barinah tedugi itu satir. Tedugi itu satir sulu saya diroin kana 2/3 siku. Sulu saya diroin kana 2/3 siku. Au balago atawa nepi. Au balago atawa nepi. Itu satir huma kana itu sulu saya diro. Suma kana sulu saya diro. Wabauda jeung jauh itu satir anhu ti itu qadil hajat. Anhu ti itu qadil hajat. Aksaro kalawan nuluwih loba. Aksaro kalawan nuluwih loba min salasati adruin. Min salasati adruin tibatan tilu pirang-pirang siku. Tibatan tilu pirang-pirang siku. Bidiro il adami kalawan siku anak Adam. Bidiro il adami kalawan siku anak Adam. Kama kola barina tetep sapertoskeun yen ngucap sahabaduhum sapalina ti para ulama. Sahabaduhum saparihna ti para ulama. Wal bunyanu jeung ari bangunan. Eta win kalur cenah. Wa bunyanu jeung ari bangunan fi hada Wa bunyanu jeung ari bangunan fi hada dina ieu masalah.
istiqbal al kiblat wastidbaroha kasohroi eta tetep sapertoskeun sampalan we lapangan luas. Bisarti kalawan syarat al-madhkuri nu dicaritakeun itu syarat. Ilal binaa angin bangunan al-muadda anu dicawiskeun itu bina diperuntukkan dicawiskeun likodo ilhajati pikeun nyumponan hajat. Likodo ilhajati pikeun nyumponan pangabutuh pikeun modal pikeun ngising nyawese teh ya. Pala hurmata maka teu aya haram eta maujud. Pala hurmata maka teu aya haram eta maujud pihi dina itu bina. Pihi dina itu albina mutlakon kalawan mutlak. Ai di WC mah bios bade mayun ka kiblat bade nukangan kiblat ge. Ngan tetep sae mah teu kenging ngadamel kloset teh kudu ka kaler atanapi ka kidul mayunna teu kenging ka kulon ka wetan. Wa roja jeung kaluar terkecuali bikaulina ku ucapan urang sadayana bikaulina ku ucapan kita al-ana tegasna mah lapad al-ana. Tadi kan kudu mayun ka kiblat poe ayeuna. Naon kiblat poena teh? Ka'bah. Anu aya di kota Mekah Masjidil Haram. Tah ku ucapan eta teh dikecualikeun ka keluarkeun berarti naon mah perkara? Naon mah perkara kana bukti itu mah naon mah perkara kana bukti itu mah kiblatan eta kiblah. Kiblatan eta kiblat awalan dina mimiti Islam. Awalan dina mimiti Islam. Naon teh? Ka Baitul Maqdis ari contona eta tetep sapertoskeun Baitul Maqdis. Ka Baitul Maqdis ari contona eta Baitul Maqdis. Nah, baheula mah ka mana? Ka Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa teh anu aya di Palestina. Tah kadinya mah lain haram hukumna, tapi pastik baluhu maka ari mayun. Pastik balu maka ari mayunan Baitul Maqdis, pastik balu maka ari mayunan Baitul Maqdis. Wastidbaruhu jeung nukangan Baitul Maqdis. Makruhun eta makruh hukumna hanya sebatas makruh. Mana korek? Waya jitanibu jeung nebihan. Waya jitanibu jeung nebihan. Adaban karena gawe tata krama, gawe sopan santun. Adaban karena gawe tata krama. Adab-adaban jami nu me sumping kan ada adab-adabanana. Baik tanibu jeung nebihan adaban karena gawe tata krama. Saha qodil hajati jalmi anu nyumpunan kana pangabutuh nyata jalmi naon teh nu modal tanapi nu kahampangan. Al baula kana kiih wal goito jeung filma irokidi dina air anu menggenang. Filma dina cai arokidi anu menggenang. Anu cicing anu teu ngocor geuning kan. Teu kenging dibak, caina kan cicing dibak kali pake bodol pake ki. Kumaha lamun ayeuna di walungan disolokan amal jari anapun ari cai anu ngalir. Amal jari anapun ari cai anu ngalir payukrohu maka dimakruhkeun itu qodil hajat. Payukrohu maka dimakruhkeun itu qodil hajat. Pil kolili dina cai nu saeutik ari solokanana leutik nu ngalirna caina saeutik itu makruh hukumna. Minhu tina itu aljari duna kasiri barina henteu cai gede ari ayeuna walungan badag mah mangga singkap palid jeung bujurna oge. Lakinal awla tetapi na ari nu leuwih utama ijtinabuhu eta ngajauhan itu al-bawal. Saena mah tetep di tempatna di WC saena. Wa bahasa jeung bahasa An-Nawawi Imam Nawawi.
tahrimahu kana haramna itu baul. Tahrimahu kana haramna itu baul. Cek Imam Nawawi mah ya beda wae. Haram hukumna kiih fil qalili dina cai nu salit. Fil qalili dina cai anu salit jarian eta anu ngalir. Jarian eta anu ngalir kana bukti itu qalil. Kana bukti itu qalil. Aurokidan atawa eta anu menggenang. Aurokidan atawa eta anu menggenang. Cek Imam Nawawi mah haram cai saeutik mah cai kurang ti 20 rek anu ngalir rek anu ya matak ulah dina solokan leutik. Wayajtanibu jeung ngajauhan si qadil hajat. Wayajtanibu jeung ngajauhan qadil hajat aidon deui al baula kana al baula kana kahampangan wal goito jeung kana goit. Wal goito jeung kana ayeuna tahta syajarati dina sanapeun tangkal. Cer kana tangkal. Aduh. Tahta syajarati dina sanapeun tangkal. Al musmirati anu buahan itu syajarah. Al musmirati anu buahan itu syajarah. Hanapeun tangkal anu berbuah tekengi wakta samroti dina waktu buahan. Wakta samroti dina waktu buahan wageri jeung salianti wakta samroh. Wageri jeung salianti wakta samroh dina waktu buahan atawa dina henteu kenging. Kecuali tangkalna nu geus daun-daunan anu geus teu buahan. Teu kenging dikiihan di podolan. Komo hanapeun tangkal caringin. Ke 7 poe 7 peuting teh. Panas tiris. Wayajtanibu jeung nebihan itu qadil hajat. Wayajtanibu jeung nebihan itu qadil hajat makana perkara dukiro dicaritakeun itu fitoriki di jalan. Fitoriki di jalan. Nah ini Anda jangan mencontoh kepada supir truk ya. Supir truk sok iih atau modalna di jalan. Eureunkeun heula trukna ka sisi we cer tekenging nya tebihan tekenging di jalan itu kedahna ka mana neangan WC. Al masluki anu sok dipake jalan. Al masluki anu diambah teh bisi teu harti diambah teh dipake jalan itu torik, dipake leumpang, dipake nyucruk itu torik. Linasi pikeun manusia jalan jelema. Oge di rest area ya. Wapi mau diidili jeung teu meunang ya. Wapi mau diidili jeung dina tempat ngiuhan. Wapi mau diidili jeung dina tempat ngiuhan aya saung tah, saung Pak Haji oleh almarhum contohna teh. Kadinya ngiuhan ceprot we kiih jeung ngising teu kenging. Wapi mau diidili jeung dina tempat ngiuhan. Soipan dina waktu halodo. Soipan dina waktu halodo. Aduh, komo waktu halodo. Garing atunya. Wapi mau disamsi. Nah, ya ge sarua. Wapi mau disamsi jeung dina tempat napanon poe. Wapi mau disamsi jeung dina tempat napanon poe. Dina panas ereng-erengan. Sitaan dina waktu hujan. Sitaan dina waktu hujan. Kan ari ayeuna tempat anu kapanasan itu diburu ketika waktu hujan mah hayang moe. Ayeuna tempat waktu ngiuh itu dicari dina waktu halodo hayang niis. Kari-kari kalah diompolan atau napi dipodolan. Nama daratkeun ieu mah bersumber sih. Pikih ieu nu neme bersumber tina hadis la dororo wala diroro. Jangan berbuat madarat ka diri sorangan, jangan membuat madarat ka batur. Kaidah fikihna ad-dororu yuzalu. Kemadaratan itu harus dihilangkan gitu. Dibeungkeut ku kaidah fikihna mah sarua keneh eta. Wapi sakbi kumaha cenah dina liang aya liang sireum liang ayeuna liang naon deui misalkeun liang cucunguk liang belut wapi sakbi kumaha tah dikiihan ku hidep liang beurit wapi sakbi tong bari dicabakan atuh meh wapi sakbi jeung dina liang wapi sakbi jeung dina liang fil
fil ardi dina bumi fil ardi dina bumi tekenging aya liliangan dina taneuh tekenging dikiihan tekenging kon sok resepnya aya liang euy kiihan tekenging wahwa jeung ari itu sakbi teh An-najilu eta anu tumurun al mustadiru anu buleud anu tumurun teh anu ngalegok ka jero al mustadiru anu buleud sanes gepeng tapi buleud walabdu sakbi jeung ari lapad sakbi sakitun eta anu gugur keun ngalamun heula kege ngalaman fi badi nusakil matni dina saware pirang-pirang salinan matan fi badi nusail mat dina saware pirang-pirang salinan matan walayata kalamu jeung ulah cacaritana ini biasana euy nyempanyuk euy keur modal teh euy atawa bari headset ngalagu bari ngalagunya walayata kalamu jeung ulah guneman tekenging nyarios walayata kalamu jeung tekenging nyarios si engke dipain aya walayata kalamu jeung tekenging nyarios adaban karena gawe tata krama ligoiri daruratin karena salianti madarat madarat arikur ayeuna sebatas cik pangkadekeun panyuk tah ari sakitu mah tos we ulah hayeu kalah patemal-temal euy kumaha kabarna walah kalah ayeuna curhat saha qodil hajati jalmi anu nyumponan pangabutuh kalau curhat di WC teh alal bauli kana kiih wal goiti jeung naon tekenging bari cumarios repeh we kitu sakalieun ayeuna tukang ngobrol tukang heureuy sakalieun di WC mah repeh beradab paini daat maka lamun narik-narik naon daruratun kabutuh naon daruratun pangabutuh darurah teh terdesak berarti butuh ilal kalami kana ngomong kaman ari contona eta tetep sapertoskeun jalma roa ningali itu si iman hayatan kana oray lain oray kasur hayatan kana oray taksudu anu nuju itu hayat nu mangpi mah oray samak dari samak taksudu anu nuju itu hayat ingsanan kamanusa lam yukroh maka teu dimakruhkeun naon alkalamu guneman naon alkalamu ngomong guneman teh bahasa Jawana naon alkalamu ngomong nyarios cumarios inaidin dina nalikana itu ini daat darurah lamun misalkeun nuju kitu terus aya oray misalkeun we tulungan bae eta mah sakitu mah wala yastakbilu bilhilap ya etika modal oge etika BAB itu harus memakai tutup kepala awas awewe lalaki harus memakai tutup kepala bahkan di WC aya namina diri boy itu namina WC 1000 sabab 1000 siki WC na ngajajar da santrina kan 24.000 WC na ge 1000 siki ngajajar di ngaranan di tiap WC na teh
tutuplah kepala walaupun dengan non telapak tangan. Contoh poho ka WC teh di kopiah teu nyanak topi teu nyanak non anduk kieu we misalkeun tah eta teh non adab-adaban tata cara sabab naon menjaga kehormatan gitunya diri orang sadayana tempat setan pan WC teh. Nah maka kopiah we gitu kopiah tanapi di ku anuk atuh untuk di kopiah ge kunaon ku anuk da bisi murag misalkan kopiah nya ku anuk dikieukeun lamun teu aya teuing mah ku sempak we dikieu ku panangan tah gitu nya. Nah itu tata naon adab-adaban urang keur oge cik ari keur modal naon nu kudu dipuntangan. Hah? Sok hidup ari modal muntangan naon? Istri muntangan naon? Hah? Mastakanya nya muntangan irung atuh kan bau. Muntangan naon? Irung. Tah ieu nu leungeun kenca ka dieu. Kade tutupan mastaka diajar, terapkeun adab-adaban. Ku eta naon ayeuna ku anduk ge lah teu naon ku anduk. Mana kudu tertutup. Wala yastakbilu salajengna ta eta kade amalkeun. Wala yastakbilu ameh tetap terhormatnya. Wala yastakbilu jeung ulah ayeuna ulah mayun itu si qadil hajat. Wala yastakbilu jeung ulah mayun itu si qadil hajat. Asamsa kana matahari ngahajakeun kiih kiih atanapi modal hayang mayun matahari teu meunang. Wal qamaro jeung kana bulan. Wah ya bulan euy podolan tah. Wal qamaro jeung kana bulan teh kenging. Nukangan ge sami wala yastadbiru jeung ulah nukangan itu qadil hajat. Wala yastadbiru jeung ulah nukangan itu qadil hajat. Huma kana itu syamsa wal qamar. Huma kana itu syamsa wal qamar. Ayyukrohu maksad teu meunang teh ayyukrohu tegasna mah dimakruhkeun hukumna makruh. Lahu pikeun itu qadil hajat. Ayyukrohu tegasna mah dimakruhkeun lahu pikeun itu qadil hajat. Naon dalika itu istiqbal wastidbar. Naon dalika itu layas takbilu jeung layas tadbiru teh istiqbal jeung istidbar masdarna. Hala qadoi hajatihi dina tingkah nyumponan pangabutuhna itu qadil hajat. Hala qadoi hajatihi dina tingkah nyumponan pangabutuhna itu qadil hajat. Imam Nawawi ini beda lagi nih. Lakinin Nawawi tatapina ari Imam Nawawi. Lakinin Nawawi tatapina ari Imam Nawawi. Firraudati dina kitab Raudhatut Talibin. Firraudati dina kitab Raudhatut Talibin. Wa syarhil muhadzabi jeung dina kitab Al-Majmu syarah muhadzab. Wa syarhil muhadzabi jeung dina kitab Al-Majmu syarah muhadzab. Qala eta nyarios Imam Nawawi. Innas tidbarahuma laisa bimakruhin kana lapad innas tidbarahuma laisa bimakruhin. Logatna innas tidbarahuma sayakosna nukangan itu syamsi wal qamar. Innas tidbarahuma sayakosna nukangan ngabujuran itu syamsi jeung qamar. Laisa eta henteu itu istidbar. Laisa eta henteu itu istidbar bimakruhin eta makruh. Ceuk Imam Nawawi mah henteu makruh nukangan mah. Berarti nu makruh yang hareupan. Wa qala jeung geus nyarios Imam Nawawi fi syarhil wasiti dina kitab syarah al-wasit. Inna tarkastikbalihima kana lapad inna tarkastikbalihima. Inna tarkastikbalihima sayaktosna ninggalkeun mayunan itu syamsi wal qamar. Inna tarkastikbalihima sayaktosna ninggalkeun mayunan syamsi wal qamar. Wastidbarihima jeung ninggalkeun nukangan syamsi wal qamar. Wastidbarihima jeung ninggalkeun nukangan syamsi wal qamar. Sawaun eta nu sarua. Sawaun eta nu sarua hartina henteu makruh.
atuh aya payakunu tegasna mah maka bukti itu aya payakunu tegasna mah maka bukti itu kulun itu istidbar istiqbal jeung istidbarnya kulun tina istiqbal jeung istidbar nukangan jeung yang hareup mubahan eta perkara nu meunang nukangan matahari jeung mayuna matahari ceuk imam Nawawi meunang wa qala jeung geus ngadawu Imam Nawawi fi tahqiq dina kitab at-tahqiq wa qala jeung geus ngadawu ngan tetep nu tadi anu diambil mah anu dina sabab lamun pagedug kaul Nawawi dina berbagai kitab heulakeun kitab Raudhatul Alim atanapi Majmu' Syarah Muhadzabnya eta makruh nukangan mah teu makruh nukangan mah ngan makruh mah yang hareupan matahari atanapi yang hareupan bulan nukangan matahari nukangan bulan mah teu makruh wa qala jeung geus ngadawu Imam Nawawi fi tahqiq dina kitab at-tahqiq inna karahata istiqbalihima kana lapad inna karahata istiqbalihima logatna inna karahata istiqbalihima sayaktosna kamakruhan mayunan itu syamsa wal qamar inna karahata istiqbalihima sayaktosna kamakruhan nukanga non yang hareupan itu syamsa wal qamar la asla eta aya dalil eta maujud la asla eta aya dalil eta maujud lah pikeun itu karoha dalilna maknon kamakruhan tersebut wa qauluhu jeung ari ucapan ki muzannib wa qauluhu jeung ari ucapan ki musannib wala yastaqbilu tegasna malapad wala yastaqbilu ila akhiri dugi ka akhirna itu qaul ila akhiri dugi ka akhirna itu qaul sakitun eta anu gugur hartosna teu aya gugur pibadi nusahil matni dina sawarehna pirang-pirang salinan matan pibadi nusahil matni dina sawarehna pirang-pirang salinan matan dina kitab sajan mah eueuh pembahasan tentang nukangan yang hareupan matahari bulan beres tah cenah tentang naon namanya tentang istinja jeung adab-adaban BAB jeung BAK buang air kecil paslun selanjutnya tentang pangbatalan wudu paslun can haltim can paslun ari ieu eta hiji pasal fi nawaqidil wudu'i nu tetep ieu pasal dina bertelakeun pirang-pirang pangbatalan wudu pina waqidil wudu'i nu tetep ieu pasal dina mertelakeun pirang-pirang pangbatalan wudu. Sekarang akan dijelaskan tentang bagaimana hal-hal yang membatalkan wudu itu ada apa. Hal yang membatalkan wudu itu apa saja. Al-musammati anu dingaranan itu nawaqid al-musammati anu dingaranan itu nawaqid dingaranan dimerekan aya don deui bi asbabil hadasi ku bahasa asbabil hadas naon ari asbabil hadasnya sarua pirang-pirang sebab hadas pirang-pirang sebab naon hadas nu nyebabkeun kana hadas alias nu ngabatalkeun kana wudu sabaraha sih waladi yunkidu alwudu'a khamsatu asya'a hal yang membatalkan wudu itu ada 5 di dalam kitab takrib hal yang membatalkan wudu ada berapa 5 sing paham tah waladi jeung ari perkara yunqidu ngabatalkeun aladi yunqidu ngabatalkeun aladi aya yubtilu tegasna mah ngabatalkeun aladi ayub tilu tegasna ngabatalkeun aladi alwudu'a kana wudu khamsatu asya'a eta aya 5 pirang-pirang perkara khamsatu asya'a eta aya 5 pirang-pirang perkara hal yang membatalkan wudu itu ada berapa 5 sitatun ieu mah 5 khamsatu asya'a eta aya 5 pirang-pirang perkara sitatunya eta di luhurna masih eta kala ma kharaja hiji wasani an-naumu kadua wasani jawal akli warabil lam surajul mata ajnabiyah kalima masu parjil adami bananya wa masu
Jadi bade 5 bade genep sami jadi anu dihijikeun cara tadi naon tentang naon anu sunah kesunahan wudu tadi kan aya nu 10 aya nu sami-sami wae pami bade dirinci itu 6 mangga sitatun ge teu naon sitatu asa eta aya genep pirang-pirang perkara mangga telepat dan kege bakal dirinci dina pas palebah wa masu parjil adami jeung wa masu hal qati duburi aya nu dihijikeun lamun dihijikeun berarti 5 perkara lamun anu dipisah berarti aya genep perkara. Ahaduha rinu kahiji tina itu khamsah atawa sitah dirinya. Ahaduha rinu kahiji tina itu khamsah atawa sitah. Ma eta perkara kharaja keluar itu ma. Kharaja keluar itu ma lamun sitah mah genep sitatun mah. Lamun khamsah mah 5. Ma eta perkara kharaja keluar itu ma min ahadis sabilaini tina salah sahiji palawangan 2. Min hadis sabilaini tina salaiji palawangan 2. Yang mana sih palawangan 2 itu? Ayil kubulit tegas nama kubul palawangan payun. Waduburi naon mungkin ituan ih. Waduburi. Geura atuh geura Mang Pi. Waduburi jeung dubur. min mutawaddi hayyin kebersihan eta juru panto komong hiji min mutawaddi hayyin ti jalmi min mutawaddiin ti jalmi anu wudu min mutawaddiin ti jalmi anu wudu hayyin anu hirup hayyin anu hirup wadihin anu pertela sabab ari nu geus paeh makan tuh wajib wudu untuk non tuh wajib wudu tapi di wuduan wadihin anu pertela anu jelas wadihin teh anu pertela maksud pertela naon sing kaharti cirian maksud pertela jelas teh jelas kalalakianana jelas kaawewean nana mu'tadan eta anu dibiasakeun mu'tadan eta anu dibiasakeun kana bukti naon al khariju anu kaluarna eta mah rek hal yang terbiasa keluar tanya seperti biasanya lah yang keluar dari hal tersebut kabaulin ari contona kabaulin ari contona eta tetep sapertoskeun ih wa goitin jeung sapertoskeun go tai awan nadiron atawa eta nu langka awan nadiron atawa eta anu langka cara naon kaluarna kadamin ari contona eta tetep sapertoskeun getih keluar getih langka pan jarang keluar getih tina kubul dubur ngapoe mah da lain nu kitu wahason ejeung kerikil wahason ejeung ayeuna batu split kerikil wahason ejeung kerikil kalau keluar kerikil itu membatalkan wudu dari yang depan maupun yang belakang. Najasan eta najis eta mah nu kaluarna teh najis kahadihi ari contona eta kahadihil amsilati ari contona eta tetep sapertoskeun ieu pirang-pirang contoh kahadihil amsilati ari contona eta tetep sapertoskeun ieu pirang-pirang contoh ya cara tadi cikiih jeung ayeuna getih jeung naon di itu teh goit henteu kerika mah goit naon tai itu kan najis keluarna autohiron atawa eta nu suci keluarna teh autohiron atawa nu suci cara tadi krikil kadudin aya di contona ari contona eta tetep sapertoskeun bilatung keluar bilatung tina kiihna teh lila misalkan eta nate non kubul nate misalkan teu dijodohkeun wae keluar bilatung nah. Dina RCTI na film adab aya kadudin ari contona eta tetep sapertoskeun bilatung kade atuh bilatungan ilal mania angin cai mani ilal mania angin cai mani al kharija anu keluar itu mani kecuali air mani yang keluarnya itu tidak membatalkan wudu tapi eta mah ngawajibkeun adus bihtilamin ku sabab ngimpi
mimpi basah. Ihtilam itu mimpi basah, mimpi jima. Min mutawadiin ti jalma nu wudu, ti jalma nu boga wudu. Min mutawadiin ti jalma nu boga wudu. Tadi kan aya bahasa min mutawadiin hayyin wadihin, ti jalma nu boga wudu anu hirup. Jadi lamun ayeuna contoh ya mayit tos diwudu wan blek tut teh ayeuna kitut eta mayit teu batal nya, teu batal. Teu batal sabab tadi bahasana min mutawadiin hayyin ti jalma nu boga wudu anu hirup gitu. Ari ayeuna geus diwudu mayit makan geus teu hirup. Ayeuna pantel batalna itu teman. Min mutawadiin atawa naon bieu teh aya keluar ti mayit aya geus diwuduan mah teh. Min mutawadiin mata kudu bersih heula kakarek diwuduan mah terakhir. Ti jalmi anu gaduh wudu mumakinin anu netepkeun itu mutawadi. Mumakinin anu netepkeun itu mutawadi, netepkeun mak adahu kana tempat diukna mutawadi. Mak adahu kana tempat diukna mutawadi. Minal ardi tina bumi. Minal ardi tina bumi. Palayan kudu maka teu matak batal itu kharij itu mani. Palayan kudu maka teu matak ngabatalkeun itu walayun kidu maka teu matak ngabatalkeun itu mani. Kieu we contona teh nya. Walah sugan teh keur naon? Keur kieu teh useuh teh. Aya pek teh keur di panganaran ngimpi naekan bule contona teh kieu. Teh keluar cai mani tah teu batal wudu. Kumaha tah atuh teu batal wudu? Meunang teu langsung taraweh. Teu meunang da aya cai mani teh ngawajibkeun adus heula ngan wudu teu gitu. Cukup ku adus gitu dak. Ayeuna ari wudu mah leutik, ari adus mah gede, nu leutik kabawa ku nu gede. Wal muskilu. Jeung ari wandu muskil. Wandu anus ai muskil teh nu sulit. Wal muskilu jeung ari wandu nu sulit. Nu sulit teh maksudna sulit ayeuna sulit dideteksi gitu. Apakah ini cenderung lelaki atau awewe sabab boga dua alat reproduksi. Nyaeta aya etaan pepengan aya oge aya etaan aya pagina. Innama yantakidu tah cicing bisi aya yeuh innama yantakidu eta pastina wungkul batal. Innama yantakidu eta pastina wungkul batal. Naon wuduna itu si muskil, hungsa muskil. Naon wuduna itu si muskil bil khariji kusabab aya anu kaluar. Bil khariji kusabab aya anu kaluar. Min parjaihi tina dua parjina itu muskil. Min parjaihi tina dua parjina itu muskil. Jami'an barina bareng. Mun ngompol maduanana kudu ngacer kakarek batal wudu. Min parjaihi tina dua parjina itu muskil jami'an barina bareng. Cara anu nyirikeun baleg siungsa muskil ciri balegna teh kan kudu duanana pernah ngalaman ciri baleg nu hiji misalkan geus head anu alat nu hiji deuna geus kaluar cai mani itu baru dikatakan baleg sarua ieu ge. Wasani jeung ari nu kaduana nama nu ditilepnya nu ditilepkeun jadi awewe saat teh ikal mana masa eta tah si eta lu cinta luna wasani jeung ari nu kaduana mun baheula mah si dorce nya wasani jeung ari nu kaduana annaumu eta kulem tah tos nya simpulkeun bat nu ngabatakeun wudu kahiji naon aya nu kaluar tina palawangan do eta marek anu biasa kaluarna ek anu luar biasa. Nu kaluarna teh keluar hitek, keluar naon nya, keluar kitab asanatir atau keluar naon we mah. Arek anu najis, arek anu suci kaluarna mah. Nomor kaduana wasani jeung ari nu kaduana annaumu eta kulem. Wasani jeung ari nu kaduana annaumu eta kulem.
ala ghairi hayatil mutamakkini bari henteu dina tingkah netepkeun kana bokongna kana biritna ala ghairi hayatil mutamakkini barina henteu tingkah netepkeun kana birikna atanapi bokongna. Contohna bari kieu yo. Kieu kulemna atanapi bari sare, bari ngagoler, bari nangkuban. Tapi lamun kieu mah sarena kieu teu batal, silakan langsung tarawih. Rajin tadarusanana eta kieu we di kawantina. Hari pek teh keur kulem langsung da. Heuh, salat, langsung salat. Teu naon. Sabab eta mah netepkeun. Wa fi badi nusahil matni jeung eta tetep dina sawarehna pirang-pirang salinan matan. Wa fi badi nusahil matni jeung eta tetep dina sawarehna pirang-pirang salinan matan. Jiadatun ari tambahan minal ardi bimak adihi tegasna lapad minal ardi bimak adihi langgeusnya eta mah tambahna minal ardi logatna tina bumi bimak adihi dina tempat diukna mutawaddi minal ardi tina bumi bimak adihi dina tempat diukna si mutawaddi jaman nu boga wudu wal ardu jeung ari ardu bumi laisat eta lain itu ardu dikoyidin eta jadi di mana we diuk mah teu kuduna bumi dikoyidin eta jadi wa raja jeung kaluar tah ieu teh anu diuk kieu sarena teh wa kharaja jeung kaluar alias kaluar teh maksudna dikecualikeun bil mutamakin ku kecap mutamakin dikecualikeun ku kecap mutamakin naon ma laun nama yen lamun kulem si mutawaddi jami nu boga wudu teh kulem naon ma laun nama yen lamun kulem si mutawaddi qaidan barina diuk ko ghaira mutamakinin barina anu henteu netepkeun kana bokongna ghaira mutamakinin barina anu teu netepkeun kana bokongna aw nama atawa kulem si mutawaddi ko iman barina anu nangtung bisaannya ko iman barina anu nangtung awala qopahu atawa dina luhureun pundukna mutawaddi kulem dina luhureun punduk cok kumaha gambarkeun surah awala qopahu atawa dina luhureun pundukna itu mutawaddi kumaha cik ya sarena kitu nah itu ge matak batal sare nangtung batal. Walau mutamakinan sok sanajan netepkeun kana bokong. Kieu mah tetep batal sarena kieu wae. Walau mutamakinan sok sanajan netepkeun kana bokongna. Dua cenahnya kahiji naon pangbatalan wudu teh aya nu kaluar tina salesehiji palawangan dua nomor kaduana nyaeta kulem. Kalawan kulemna henteu netepkeun kana tempat diukna. Nu katiluna wasalisu jeung ari anu katiluna jawalul akli eta leungitna akal hilang akal nih ai algola batu tegasna mah ngalindih ayil gola batu tegasna mah ngalindih alaihi kana itu aklu bisukrin kusababur abok bisukrin kusababur aw marodin atawa gering atanapi weureu abok leungit akal itu batal wudu. Au jununin atawa gelo. Au jununin atawa gelo. Au igmain atawa ayan sakalor. Au igmain atawa sakalor ayan. Mun bahasa keren nama epilepsi. Naon epilepsi. Apal teu jalma nu ayan kumaha? Jalma nu ayan anu ya ulah nempo curug. Apa jalma nu ayan teu kumaha? Jalma nu ayan anu epilepsi anu sakalor ciri nama sok ayeuna ngabentur-benturkeun awakna kana teras sok gugulingan gitu tuh. Gugulingan. Tah itu jalma anu keur sakalor gitu. Step pardan sia mah.
Teu epilepsi sok loba. Ayalah tinggal we dina YouTube. Itu batal wudu sabab leungit akal. Gila batal wudu. Gering anu matak ayeuna ngaleungitkeun kana akal. Cara naon gering ayeuna ripuh. Nyeri mastaka anu ripuh pisan. Au goiri dalika atawa salianti itu ayeuna madkur nu dicaritakeun lah timiti sukrin marod. Urang simpulkeun deui hiji nu ngabatalkeun wudu teh aya anu naon kaluar tina salah siji palawangan dua kulem digorem kalawan ayeuna henteu netepan kana tempat diukna katiluna leungit akal. Warabi'u jeung ari nu kaopatna. Warabi'u jeung ari anu kaopatna lamsur rajuli eta nyabakna lalaki. Lamsur rajuli eta nyabakna hiji lalaki almar'ata ka awewe al ajnabiyatan nu deungeun itu mar'ah. Al ajnabiyatan nu deungeun itu mar'ah. Deungeun teh batur. Lain mahramna. Ari ayeuna ka inung mah, inung kan awewe. Nyabak ka indung pantel jeung sasalaman jeung indung teu batal wudu. Mah abi bade angkat ka pasantren pan naon salaman heula pantara batal wudu, dawam wudu teh apanan. Tah maka teu batal wudu. Tapi anu ajnabi batal wudu mah salianti mahram. Kade bahasana lamsun itu adalah paantel. Paantel itu bukan hanya kudampa pandangan, rek ku jenis kulit nu mana wae dikatakeun paantel, dikatakeun itu paantel. Beda engke jeung masu, lamun masu mah nyabak itu harus kudampal pandangan. Tari paantel mah bade tongongna bade naon paantel. Kecuali paantel salianti kulit. Waos paantel waos teu batal wudu. Paantel kuku teu batal wudu. Paantel rambut teu batal. Paantel kulit nu batal wudu teh. Walau maitatan sok sanajan ayeuna walau maitatan sok sanajan bangke. Naon maksudna bangke nu geus maot? Awewena teh. Walau maitatan sok sanajan awewe nu geus maot. Batal ari awewena mah henteu. Anu geus maot mah tah hidup anu nyabak awewe nu maot. Aduh, ini aya nu maot euy, tapi cabak heula Wal muradu jeung ari nu dimaksud bir rajuli ku lalaki wal mar'ati jeung ku awewe teh dakarun eta lalaki wa ungsa jeung awewe. Maksud rajul jeung mar'ah teh lalaki jeung awewe na teh balago. Anu geus baleg itu dakar jeung ungsa. Balago nu geus baleg nepi teh ya. Balago nu geus nepi itu dakar wa ungsa hada syahwati kana batasan syahwat. Balago nu geus nepi itu dakar ungsa hada syahwati kana batasan syahwat. Urpan cek adat kira-kira anu ayeuna geus bisa ayeuna aya koneksi nya ketika ayeuna pacabak teh langsung 4G gitu ya. Asalna ayeuna ngelepes teh jadi langsung cengkat. Nah. Langsung atahiyat. Beda ayeuna malamun ayeuna aay jeung pupu eta macan baleg. Acan nepi kana had syahwat eta mah. Cacabakan. Wal muradu jeung ari anu dimaksud ari mahram kumaha ye? Wal muradu jeung ari nu dimaksud bil mahrami ku bahasa mahram man eta jalma haruma haram. Man eta jalma haruma haram naon nikahuha nikah ka itu man. Haruma haram naon nikahuha nikah ka itu man. Ari anu mahram mah nyaeta anu haram ditikah. Cara adi awewe haram ditikah kan inung haram ditikah itu mah teu matak batal wudu pantelna teh.
Eta mali ajli nasabin karena arah-arah turunan cara ka inung atau anak li ajli nasabin karena arah-arah turunan aurodoin atau karena arah-arah sasusu aurodoin atau karena arah-arah sasusu itu tematak bata ropik kapungkur nuju alit di nenenan ku mama Hafiz contohna tehnya nah nah maka ropik pa antel ayeuna nenena baheula sama yang balik nenena di hanapeun usia 2 tahun lain ayeuna nenena ayeuna mah tuh jadi nah kapungkur di nenenan kantos ku ayeuna bari ayeuna sabaraha kali rentakannya 5 kali sampai 10 kali rentakan nah maka itu adalah mahramnya jadi mahram hartosna sasalaman ayang nganturan mama Hafiz ka dia salaman jeung Ropik wios salaman we gitu Muhammad tak pataudu langsung akhirnya kan Ropik teh nuju tadarus atuh itu aya mamahna salaman we lanjut we tadarus gitunya au musoharotin atawa mitoha au musoharotin atawa mitoha gitu inung neng una dicabak ku Opik kena naon nya sabab eta mah jadi naon inung mitoha teu batal sok we nanti yang cacabakan ya teu kenging ayeuna kalabuki ka pabrikna geus we kana eta na produkna wa qauluhu jeung ari dauhan ucapan ki musannif min ghairi hailin tegasna lapad min ghairi hailin tegasna lapad min ghairi hailin teh logatan min ghairi hailin barina teu aya hahalang hartosna kulit pantul kulit teu kahalangan ku tiung teu kahalangan ku plastik teu kahalangan ku hijab teu kahalangan ku ayeuna LDR min ghairi hailin barina teu aya hahalang yukhriju eta ngaluarkeun wa qauluhu jeung ari dawan ki musannif yukhriju eta ngecualikeun ngaluarkeun itu qauluhu malau kana hunaka hailun malau kana yen lamun bukti malau kana yen lamun bukti hunaka di sana hunaka dina itu lamsu malau kana yen lamun bukti hunaka eta tetep dina itu lamsu make hobar malau kana yen lamun bukti hunaka eta tetep dina itu lamsu naon hailun hahalang lamun ayeuna pacabakna aya hahalang mah ayeuna ku kahalangan ku pantelna kahalangan ku ayeuna ku acuk ku lamak eta mah palanak do maka teu batal wudu eta maujud palanak do maka teu batal wudu eta maujud hinaidin dina nalikana hailun teu matak batal wudu hiji aya nu kaluar tina palawangan kaduana kulem bari henteu netepan kana diukna katiluna leungit akal kusabab weureu atanapi gering kaopatna paantel kulit lalaki awewe bari dengan bari geus nepi hadis syahwat bari teu aya naon hahalang wal khamisu jeung ari nu kalimana wa huwa jeung ari khamis akhirun nawaqid eta terakhir tina pirang-pirang pangbatalan wudu jadi dihijikeun teh imah dari mah akhirun nawaqid jadi lain genep akhirun nawaqidi eta terakhir tina pirang-pirang pangbatalan wudu da dihijikeun nya oke mun dipisah jadi genep bisa masu parjil adami eta nyabak parji anak Adam teh saha jelema anak Adam teh saha jelema di lemur Ropik aya doma bikang aya parjian
Dicabakan we ku ropik teh parji na teh batal teu wudu ropik hanteu sabab eta mah sanes adami eta mah ayeuna hayawan eta mah sato bahaim. Tah parji anu batal teh parji anak Adam. Parji teh di pameget mahnya eta alif nangtung ngan ayeuna mah keur ngarengkol lamun di istri mah nyaeta naon parji teh tah dicabakna bibatinil kapi ku dampal leungeun. Nah ini harus jadi kata kunci. Nyabak itu bibatinil kapi ku dampal leungeun. Dampal leungeun itu silahkan Anda satukan tangan kanan dan tangan katuba, coba dikieukeun. Nah, ketika yang tidak kelihatan sok nu teu katempo eta dampal leungeun. Adapun nu katempo keur dikieukeun katempo keneh itu bukan dampal leungeun. Berarti sisina ku sisina itu harif disebatna teu matak batal. Ku tongongna itu teu matak batal. Jadi mangpi lamun atel kieu ku tongongna. Atawa kieu. Ulah ku dampalna. Tadi dampal panangan teh ieu anu lamun dikieukeun teu kati. Eta mah rek ayeuna parjina teh minapsihi tina dirina si jalma. Minapsihi tina dirina jalma wa ghairihi jeung salianti tu nafsihi atawa ayeuna parji batur. Dakaron eta lalaki au ungsa atawa eta awewe nu dicabakna teh lalaki atawa awewe. Sogiron eta nu leutik keneh cara anu teh pupuk atanapi anu deaai kitu nuju nungguan warung alah dioprek anu aai kitu kesel gitu peda ayeuna peda usum ayeuna usum lato-lato kesel. Thank you tuh telanya gitu. Di ayeuna dioprek we. Au kabiron atanapi eta anu gede. Wah, atanapi anu gede. Nu ada nih eta mah. Tah anu ada nih mah sagede kieu yo. Badak sagede kieu. Nyadanya. Mari badak sagede kieu. Yo hayan tuh hayan barina hirup hayan kanyut anu narep keneh anu hirup we au maitan atanapi barina nu geus maot gitu nu maot ayeuna sami oge anu misalkeun aya kanyut gulal goler di lapang. Ari TL sate kaleresan bagian patrol di lapang gitu. Nuju sasapu nah mangi naon ieu cenah aya sotong cenah. Sotong nu saha nau aidaan gitu. Dicabak nah tetep batal wudu. Nah wudu deui. Walabdul adami jeung ari lapad adami. Walabdul adami jeung ari lapad adami sakitun eta anu gugur. Sakitun eta anu gugur pibadi nu sahil mati dina sawarena pirang-pirang salinan matan. Pibadi nu sahil mati dina sawarena pirang-pirang salinan matan. Wakada jeung eta tetep sapertoskeun labdul adami. Wakada jeung eta tetep sapertoskeun labdul adami qauluhu ari dauhan ki musannif. Qauluhu ari dauhan ki musannif wa masuhal qati duburihi tegasna lapad wa masuhal qati duburihi eta ge sarua dina kitabun sajen mah eueuh matak di dieu dicaritakeun nalim 5. Sok atuh anu ayeuna dijagikeun nomor genep ieu mangga. Naon nomor kagenepna? Wa masuhal qati duburihi jeung nyabak kana kade kategori nyabak teh naon ku dampal leungeun.
Wa masuhal qoti duburihi jeung nyabakana bubuleud duburna adami. Kekerod salawe sok. Wa masuhal qoti duburihi jeung nyabak kekerod salawe bujurna adami. Bubuleud bujurna adami. Ai al adami tegas nama jelema. Yan kudu. Ya, maka batal yan yun kidu eta erek dijadikan mubtada mangga wa masuhal qoti duburihi jeung ari make mubtada atuh atayan aya yun kidu soalna wa masuhal qoti duburihi jeung ari nyabak kekerod salawe atanapi bubuleud bujurna itu adami tegas nama manusia yun kidu eta ngabatalkeun itu masuk yun kidu eta ngabatalkeun itu masuk ceuk saha alal qaulil jadidi bari netepan kana pendapat baru Imam Syafi'i. Kaul jadid alal qaulil jadid dibari netepan karena pendapat yang terbaru dari Imam Syafi'i. Jadi ayat pendapat Imam Syafi'i itu perlu diketahui ayat kaul qadim, ayat kaul jadid. Kaul qadim itu pendapat Imam Syafi'i yang terdahulu, kaul jadid itu pendapat Imam Syafi'i yang terbaru. Kaul qadim yaitu pendapat Imam Syafi'i yang terdahulu ketika Imam Syafi'i mukim di Baghdad. Kaul jadid yaitu pendapat Imam Syafi'i yang terbaru ketika Imam Syafi'i bermukim di Mesir menjelang maut. Nah, itu kaul jadid. Jadi menurut kaul jadid Imam Syafi'i alias penelitian Imam Syafi'i ketika sudah ayeuna menempati di kota Mesir, di negeri Mesir, beliau mencetuskan bahwa nyabak ayeuna kekerod salawe bujur ayeuna anu buleudna liangna itu mata ngabatalkeun wudu. Kumaha eceuk kawal pendapat Imam Syafi'i qadimna? Kawal qadim Imam Syafi'i pendapat Imam Syafi'i nalika nuju di Baghdad. Wa alal qadimi jeung bari netepan kana kawal qadim Imam Syafi'i pendapat terdahulu. Cirian kawal qadim teh pendapat Imam Syafi'i ketika di Baghdad. Keur mimiti mukim. Wa alal qadimi jeung bari netepan kana kawal qadim, kawal terdahulu Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i di Baghdad. Ai kawal jadid mah ketika Imam Syafi'i ayeuna bade pupusna eta di Mesir. Tah ceuk kaul qadimah ceuk pendapat Imam Syafi'i kapungkur nuju di Baghdad mah layun kidu. Layun kidu eta henteu matak ngabatalkeun. Layun kidu eta teu matak ngabatalkeun naon masul halqati nyabak kekerod salawe teu cenah ceuk kaul qadim Imam Syafi'i mah teu matak batal, matak diihtilaf. Wal tapi kade mana nu kudu diheulakeun ku urang pendapat Imam Syafi'i anu terbaru atau anu lami? Anu terbaru. Sabab anu terbaru itu hasil penelitian baru, mungkin mengamandemen ataupun menghapus pendapat yang lama. Kadang urang kan sok ngomong. Ya, tapi sok kadang ngomong deui engke teh. Tah ngomong ayeuna anu terakhir itu ngahapus karena obrolan anu sebelum. Nah, maka ada suatu kaidah ida ta'arrodol qadim wal jadid kudimal ayeuna jadid alal qadim. Ketika kontradiksi antara kaul jadid dan kaul qadim maka heulakeun kaul jadid. Mana anu dicekel ku urang? Nyata anu batal. Ketika nyabak dubur sabab netepan kana kaul jadid, kaul terbaru Imam Syafi'i. Aya bahasa ketang panan. Wal muradu pedah di Baghdad meureun can kataliti. Di Mesir geus kataliti. Wal muradu biasa bil istiqra nya. Wal muradu jeung ari nu dimaksud bihaku itu halqati duburhi. Naon sih kekerod salawe teh? Nah, patokanana wal muradu jeung ari nu dimaksud bihaku itu halqati duburhi. Bihaku itu halqati duburhi multaqol man padi. Multaqol man padi eta tempat tepungna manpad liang naon tumerus. Multaqol man padi eta tempat tepungna liang tumerus. Eta tanu sok muah tanu sok kikituan. Tanu kikituan ngumu gitu. Wa bibatinil kapi jeung kulapad bibatinil kapi. Arrohatu eta dampal panangan. Ma butunil asobi wa bibatinil kapi kade bisi teu arti wa jeung ari nu dimaksud bibatinil kapi ku lapad batinil kapi wa jeung ari nu dimaksud takdirna wal muradu
Wa jeung ari nu dimaksud bibatinil kapi ku bahasa batinil kapi dampal panangan teh naon atuh? Arrohatu eta dampal panangan. Ma'abutunil asobii sarta dampal ramo. Teu tadi teh ya ketika dikieukeun tuh dampal panangan jeung dampal ramo tah ku eta ku dampal panangan jeung dampal ramo itu matak batal wudu nyabakna teh ku eta nyabak parjina teh. Ma'abutunil asobii jeung dampal ramo. Kumalamun ku tongongna jeung ku sisina wahoroja jeung keluar. Wahoroja jeung keluar. Maksud keluar naon? Kecuali. Wahoroja jeung terkecuali keluar. Bibatinil kapi kulapad batinil kapi. Naon dohiruhu tongongna itu kapi. Naon dohiruhu tongongna itu kapi. Tongongna mah teu naon ku tongongna mah cek tadi geus dijelaskeun lah. Wahir puhu jeung pinggirna itu kapi. Wahir puhu jeung pinggirna itu kapi. Ku sisina ge teu naon. Tadi teh geus dipraktekkeun. Waruusul asobii jeung ku pirang-pirang tungtung ramo. Waruusul asobii jeung ku pirang-pirang tungtung ramo. Ku tungtung ramo ge teu naon da teu katuh teu ieu teu napal tuh. Ketika dikitukeun ge teu kaciri. Naon kaciri tungtung ramo. Wama jeung ku perkara bainaha tetep ma antara ruusul asobi. Wama jeung ku perkara bainaha tetep itu ma antara ruusul asobi. Sisi tungtung ramo. Palanak do maka teu batal. Ngaraos. Aipan. Pai aya aipana? Eta kamarana? Palanak do maka teu batal wudu eta maujud. Palanak do maka teu batal wudu eta maujud. Bidalika ku itu madkur. Bidalika ku itu madkur kunu bieu. Naon madkur teh dicaritakeun teh? Dohiruhu wahirpuhu waruusul asobi wa ma bainaha. Ku tongongna ku tongong leungeun ku sisi leungeun ku tungtung ramo itu teu matak batal wudu. Aeba datahamuli tegasna mah dina sabada ngantelkeun al yasiri aeba datahamuli tegasna mah dina sabada ngantelkeun nanggungkeun al yasiri anu saeutik geus sabada dikieukeun teh atuh. Faslun haltim istirahat terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy